Nah ngorek-ngorekeun wae kembang atuh. Kembang tadi tas diceboran, teh kembang teh. Pada kamari aya nu pesen. Garayanya. Alhamdulillah. Anu pesen cenah Kang ieu sae kembang ieu. Cenah upami meser cenah sapot. Biasa, bet mah apa sing sapot 2 pot sing empot ge sing ge. Sabaraha cenah Kang ngaosna hiji. Urang teh ditawarkeun ieu teh 1,5 juta. Hiji teh. Sakieu? Heuh sapot. Pot. Tapi aya nu rek minat. Aya ka maneh teh nawar cenah Kang moal mirah teuing. Gitu. Cenah tos ku urang ku abdi cenah peser Kang tanu eta cenah anu hejo 2 juta cenah nu ieu. Iya. Nya moal sing kabeh da. Abdi ge kedah aya nyimpan di desa Palis nya 1,5 juta. Nu ieu 1,5 juta, nu ieu 1,5 juta. Kabeh pokona mah rata. 1 juta. Oh jadi 4,5 juta na tuh kabehnya. Oh, tuh nu itu mah tuh nu renges daunna. Anu nawar 7 juta. Anu nawaran nu gelo entar ada. Ya gila-gila teh aing ngobrol teh. Sok pamahalan. Nah, ya. Daek kitu tina irung. Mana ge aing teh irung kena bujur. Ya. Wah asal mun tina irungnya. Wah, lah urang aing biukna teh meureun manja mun tina irung mah meureunna. Aing di imah teh boga kacidana naon da urang mah. Hah? Teu bogana naon urang mah di imah. Sugan. Urang ge sebutkeunana teu bogana naon di imah lah, urang ngukur boga manuk. Manuk pedet hiji urang di imah. Bogaan teh eta unggul pika. Lah mun nyatara di kurungan. Tara urang masuk diaburkeun naon karunya da ari. Tangkurilem? Oh ari manuk geus ocon mah mangsa madang balik. Gitu. Treup aturan kana urang teh lumpang nyaba treup kana tak-tak bapagkeun. Oh, ini oconnya euy. Suka imah manuk teh di mata ieu kalepar-kalepar. Di jero imah. Oh, di jero imah setina tak-tak geus etaeun berenang treup urang makan kulkas gitu. Eta kok boga kulkas? Hah? Boga? Urang mah boga sakitu-kituna di imah teh boga pada butuh. Boga pedet unggul. Oh, boga pedet jeung kulkas pada sok hayang es. Nah, kulkas teh pindah treup teh. Treup kana kursi sofa. Itu treupna teh. Oh, panu sofa nu eta nu beuteut? Nu teh kamari. Eta pedet ngartinya? Ngarti, tah tina geus meureun kitu da manuk mah di imah ning. Teh sok menceran teh galak geus. Treup di kana ieu kana TV anu 40 in. Oh, anu ngadaplok. Ngadaplok. Aing di imah bisa seleket bae. Ini mah nyebutkeun jalma teu boga tapi sagala kalentreupan nu teh urang mah hirup teu kawas batur ning tinggal. geleber deui tina TV teh nya. Tina TV teh geleber deui eta motor 3 da dieunteupan ku manuk kabeh. Motor nu galede? Nu galede lagi hari itu gini model batur mah grup Vespa. Heeh, gitu. Lah milu off-road-nya mun training. Tuning meureun nyopening. Naon aing teh nyaho. Eta cenah teu boga naon di imah. Teu bogana naon da mah di imah mah. Tati imah teh da kurang bisi. Etaeun bisi enakana motor. Waduh. Iya, ari ka manuk mah lain modal mah gitu ngising gitu namana naon ieu. Dibar kurang teh susul bisi kabur atau kaduan truk deui tadi dina ieu nya Pajero di luar euntreuk. Karena mobil nueutan eta. Mobil nueutan kakara datang pangirim budak. Waduh. Jadi teu bogana naon di mah. Ih, singkat manuk teh kumaha bisi lecet ecet. Eta euntreuk deui wae kana Avanza nu eta. Avanza. Duh, ajari judul nama maneh mah beunghar eta. Geuleuh ai, mari aja judul nama beunghar. Urang mah tepat lihat teh keuleuyeung, urang mah cinta rek ngelikan panen lah ka sawah ka indung budak teh ka Purwojo. Nya jeung atuh cenah bisa rapi nuntut di kilo karunya cenah bawonan. Gitu. Da anu 3 hektar. Apa anu di wetan 3 hektar nu urang. Eta nu Kang Uda eta. Tak kaleren eta teh. Urang teh urang ngok sapi panen da pagawena urang aturan pagawe sawah kitunya urang. Oh nu deket Pak Haji Irus dinya di Cileutik. Heeh. Enggak da dinya teh panyawah ge urang teh boga 1.500 urang panyawah. Panyawah. Kalau gacong teh cing teh maneh geus menang sabaraha ton. Sok cenah maneh mah tah nyokot teh pi bawoneun mah ari teh ku sorangan 100 bata jang bawon bungkul ceuk urang teh.
nepi ka kitu kahirupan euy. Eta 1.500 jam tah kurang dibere 100 bataan jangan bawaan bungkul. Sakelaan sing teh. Da mobil pan nu rek muatna geus ngabreng-breng sisi tanggul. Sabaraha truk eta nu Kakara 3 nu geus indit nu geus kaisian mah tinggal. truk nu akang parana nu akang. Oh tinggal 4 deui baru bisa kaisian. Aing teh kahirupan nepi ka kitu. Tidak urang masalah gara-gara bakat geus embung ngandalkeun pagawe di wetan teh sabau. Di wetan. Di kulon geus sabau urang sabau. Oh, nya. Di kaler sabau. Wah di kidul mah geus lain bau deui meledak we tah. Bau pacilok. Di kidul mah. Ai urang mah dongeng kieu Kang euy. Kamari teh aya nu hayangeun awewe geulis kacil. Nyebut gelisna ge geulis kacida. Bari nyengir. Oh jangkung leutik geulis pokona mah. Moal dibejakeun ngaranna urang manehna moal dibejakeun. Masih diolah urang. Ulah ayeuna. Ngan minta mas kawin urang kabeuratan nepi ka bolai urang ayeuna. Nah kabeuratan tuh. Ari ku mas mah pasti kabeuli sing sabaraha wae ge. Kan. Minta mas kawin teh gugunungan paranting wayang golek. Golek. Jeung saperangkat wayang golekna kabeh jeung gamelanana nu perunggu. Jadi saperangkat alat wayang we sagala rupa jeung balandonganana. Jadi sagrup. Heeh, jeung jalmana jeung nayagana. Mas kawinna. Heeh, jeung nayagana jeung gamelanana nu perunggu. Jeung balandonganana aing minta mas kawin eta nepi ka bola nepi ka ayeuna urang tah. Nah, awewe teh kabina-bina teh inget minta mas kawin teh nya. Ieu. Mun cai minta alun-alun sakalian mas kawinna teh. Nepi ka teh jadina aing nepi ka ayeuna ge. Putus hubungan ge urang ayeuna ieu nepi ka kiwari ge. Ari urang mah da lain awewean meminta barang penta urang mah. Heeh. Baheula gitu. Nya cocokna teh kanu ayeuna gitu. Anu mimiti. Ka Ceutet. Ada anu mimiti mah urang kieu. Wah, aweweana jangkung leutik. Gitu. Geus kahanap teh bujur gede itunya. Demplon mencek baca ayeuna. Lamun cek basa wetan mah bopong. Bopong gitu. Ngan urang teh tulus. Masing awakna mulus, masing awakna halus mohoy. Kan urang hanya kana eueuh huluan wungkul sakitu mentek teh tulus. Eueuh pisan Eueuh. Urang mah gitu. Ai kayak ngobrol teh asa bawaun rumah tangga euy. Ai asa teu berbobot gitu ngobrol teh asa gede wadulna. Hah? Gede wadulna. Gede wadulna. Heeh. Boleh naik ke aredan kieu mah. Eta pusing. Kapentingna teh sakala ka kieu nya. Naeun bae. Naon bae kitu urang desa kacamrungna kitu dah. Mulahan mah heueuh. Ge anu ngadangukeun ka urang Arab, alhamdulillah. Alhamdulillah. Urang Inggris, Perancis. Perancis Bugis. Papais aya. Gitu. Entar urang mah ya bae isuk teh itu urang teh. Gacong deui. Lain atuh gacong mantak sangerakeun. Nanya lega sabah gacong. Arek naeun atuh? Rek ka kantor. Hah? Rek ka kantor. Kalau Pegawai kantor di bank. Udah. Oh, alhamdulillah itu Bang. Di Bank Mandiri udah. Syukur. Abi gedang ngajar ayeuna mah. Ngajar. Mah di banknya ada lain bagian kepala lain. Lain bagian sekretaris. Bagian lain bagian kasir. Tah barat teh titah jadi kasir urang embung. Nih, daek atuh. Nya embung atuh. Nguruskeun duit. Embung barat teh anu jadi kasir kalah dipake eupan. Kasir naon maksudna? Kasir. Sekalian di handap. Paranting useup. Ai urang ge sarua mah ngajar. Ngajar urang ge Di sekolah. Baik lain nama di sekolah. Di mana tuh? Ngajar dog di imah. Jam indung jam budak. Oh ngajar dong. Bagus ya. Mending keneh. Gitu nya Kang nya. Tur nuhun ka sadayana anu simpatisan sok sanajan urang sempaguyeun gogonjakan. Da urang mah mika reus mika tresna kana seni Sunda. Tetep seni Sunda anu urang keur urang jang urang. Jang urang. Ti urang tadi nage nya. Iya. Oh gitu alhamdulillah. Assalamualaikum. Sempaguyeun gogonjakan be. Ulah sing janten ejekannya. Kasenian kebudayaan jasana sanes lumayan. Pokodi anggo hiburan. ngarakatkeun duluran. seniman jeung seniwati boga pancen anu Pasti. tapi ngapa kasenian Kebudayaan. jasana Sanes lumayan. pokodi Anggo hiburan. ngarakatkeun Duluran. eta meureun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.